Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para kasepuhan, para guru, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengian ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana hancana nyaeta masih dina surat Yasin, ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-62. Walaqad adalla minkum. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga ayeuna urang tikali tajwidna mahrajna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad rubdalna sukun alias aya pantulan eta ngaranna qalqala. Walaqad adol dod mabeda jeung dal nyebutkeun kudu dod adol jika nyebutkeun dodol nah dodol jeung dodol mabeda. Lamun dhamma jika ghairil maghdubi alaihim waladdo jika iya adalla dodol lamun urang nyebutkan dodol jeung dodol beda. Lamun dodol madal letana rada kajeroan saeutik nempel kana lalangitan dodol dal. Lamun dodol mah ujung letana aya dina burieun huntu anu luhur nah nilep kalau bobol tuh suara naga beda nya bobol jeung dodol beda nya kunaon sababna karena huruf dod eta rata-rata loba nu salah nyebutkeunna jika loba nu dina waladdo padahal mah kuduna waladdo
ulah waladho eta mah zo atunya. Walaqad adalla minkum pangarepan huruf kaf eta ngaranna ikhfa minkum jibilang mim pangarepan huruf jim eta ngaranna izhar jibilang talam na eta sydidan nya minkum jibilang tanwin patangarepan huruf kaf sarua sigata di ngaranna ikhfa jibilang kasih sasa sarua ujung letana aya dibeureun wuntu anu lur sasa nah dihandapkeun wuntu anu luhur sasa nah beda jeung sasa sesama latahna ka jero ima sasama ujung letana nempel kana huntu nu luhur. Nah, sasa beda sasa meser sasa oh sasa. Tapi lamun meser sasa beda suarana gitu. Terus kasiro tanwin patah eta ngaranna mad'i iwat panjangna dua harkat kasiro. Terus lamun tingali kurang dina Qur'ana ayat tanda waqaf qaf lam al waqfu ula aula diwaqafkeun lebih utama. Lamun eureun di dinya kasiro. Tapi lamun urang keur maca sok rada kebut, sok rada cepet nya eta kudu diizharkeun kasiron afalam. Ieu mah lanjut ongko wasol ongko tapi macana sok kadengeuna teh ya. Walaqad dhalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Salah. Kulan? Oh eta mah sabisana be nu teh huntuan mah. Mohon. Nu penting mah tong eureun belajar beh. Nu penting mah tong eureun belajar. Mohon. Pokona mah hendak teu aya huntuan, pokona mah sabisa-bisa. Nu penting tong eureun belajar najan bari cek urang hese terus karena Allah eta menghargai proses. Nu penting mah urang neanganna nya piraku amat tos neangan kebel-kebel cenah teu bisa keneh. Ari eta mah geus teu bisa keneh nu penting mah ulah eureun belajar ngajina terus. Nah nu loba salah eta kasiron afalam talamun wasol diizharkeun karena tanwin patah menghadapi huruf alif. Kasiron nafalam takunu ieu mah wasol ongko tapi teu diizharkeun atuh salah. Itunya. Jadi sawangsulan deui lamun wasol keur maca cepet nya kira-kira urang keur diwasolkeun maka dibaca izhar kasiron. Nah, kasiron afalam gitu. Mohon. Lamun eureun karak mah kasiro, tapi amak kaneulan afalam karak mah gitunya. Kasiron, ya contohnya tadi orang keur waqaf macana kasiro afalam taku matobe mu sarua ta'ain ta'tilun mad arid lis sukun ha mantobe ha gede mah beda jeung ha. Hadhihi zal mah beda jeung dal. Hadhihi jahannamul lati sarua mantobe kung ikhfa tum mim pangarepan huruf ta izhar tu mantobe dua harakat ain tu adun kuntum tu adun. Terus istasodnya sod lamun satacan sodna kasroh emang kada hese beda lamun sodna patah so nya lamun sodna kasroh nya eta si selok-sok loba nu salah atawa is nya sok kasalib jeung is beda tuh is jeung isma istri beda tuh kan is
istri. Sod mah kada monyong, isma kada nyaringin saeutik. Is beda kada ngenage. Nah, loba dina nu salah dina sirotol sarua. Sirotol ladzi ulah sirotol ulah sigasin. Nah, sirotol ladzina an'amta alaihim si kada monyong. Lain sirotol komo sirotol loba nakana si mun teu kana si. Nah, kuduna si monyong. Sirotol, nah ulah sirotol, ulah sirotol, tapi sirotol. Terus islauhal yauma bima matabedu agat ku ikhfatum izar tak. Nah lamun kapna sukun karakma disebut amos. Nya artinya aya anginan saeutik. Takfurun man aredes sukun ta. Jadi ketika orang maca Quran, maca Yasin nya eta saeutik mahrajna kurang rada dibenerkeun. Panjang pendekna rada dibenerkeun. Terus ayeuna urang kana arti sanerang kana tafsiranana wallahu a'lamu bimurad bidzalik. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ya. Jadi keur minggu kamari urang teh nah ibadah ka Allah. Nah wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Urang diparentah nah ibadah ka Allah karena ibadah ka Allah eta merupakan jalan anu lurus, jalan anu benar. Nah kemudian selanjutnya ayeuna walaqad adalla minkum jibillan katsira. Urang teh ulah nurut kana setan kunaon sebabna walaqad adalla jeung yakti teman-teman sanyana sebenar-benarnya adalla si setan teh tos nyesatkeun si setan minkum saking sira kabeh jibillan katsira kana makhluk nu loba. Jadi urang teh ulah nurut kana setan karena si setan eta tos yakti beneran nyaan nya sabener-benerna lamun qad nempel kana fil madi eta sesungguhnya sanya-nyana sabener-benerna nya ing satune lamun satune meapan inna nya ima qad sanya-nyana pokona mah geus yakin pasti sanya-nyana si setan eta bakal nyasarkeun nya moal bakal ngaluruskeun nya nyasarkeun ka jalma nu loba afalam takunu takilun ari kitu maraneh teh ari kitu teu pada mikir kitu kunaon sampai urang ditanya kitu kunaon maraneh teu mikir jika urang kitu anu nanya kunaon mah nurut kana setan ari kitu kumaha teu boga pikiran kitu jalma nu salah ditutur-tuturkeun bae kitu meureujek urang mah. Nah di dia Usaha Mamizada ditafsiran qara'a ahlul Madinah wa Asim jibillang bitasydidil lami wa maknaha al khalqu wal jama'atu ay adalla minkum syaitanu khalqan katsira wa akhrajakum minat tariqil haqqi ilal batil. Ahli Madinah jeung Asim eta maca jibillang seperti nu kurang dibaca nya. Eta teh maknana makhluk anu loba jibillang kasiro eta makhluk nu loba artina jelema loba tos loba katipu tos loba kasasarkeun tos loba kaoloku setan jibillang kasiro jadi urang teh ulah sampai kaolo ku setan. Nah kemudian saterasna tegasna mah nya yakti bakal nyasarkeun ka maraneh kabeh saha si setan ka makhluk nu loba eta loba disesarkeun ku setan jeung tos ngaluarkeun si setan ka ranjeun kabeh ti jalan anu bener ka jalan anu batil. Tah makana lamun kira-kira urang aya bisikan yuwaswisu fi sudurin nas ngalakonan pagawean anu goreng ngalakonan pagawean anu kira-kira ngalakonan pagawean anu keur urang anggapna susuganan atau kurang dianggapna hurapat atau kira-kira anu aneh-aneh eta bisikan-bisikan setan ulah diturutan
karena kunaon eta nyasarkeun nya nyasarkeun minat tariqil haqi ilal batil tina jalan nu bener ka jalan anu batil ulah diturutan bangsa wangsit nu kararitu nya geus ulah diturutan engke cenah menang wangsit nah kanu ulah diturutan eta bisikan setan urang mah lain deui pangkatna eta mah wali atuh lain deui ieu mah makom urang mun bisikan cenah menang wangsit ti dieu tu ulah ulah diturutan nya ulah diturutan. Terus afalam takunu takilun ari kitu aranjeun kabeh teu boga akal gitu ae ma atakum khabarun an hilakil umamis sabiqah bi taati iblis ari kitu nya henteu daratang kitu ka aranjeun kabeh carita naon carita rarugsakna umat-umat baheula ku sabab nurut ka iblis. Loba carita zaman baheula nu nurut ka iblis, nu teu iman ka Allah, anu teu nurut ka Rasul eta loba umat anu rarusak, loba umat anu arah rancur. Kunaon sebabna nurut ka iblis nya. Ari kitu kumaha teu ngadenge kitu, ari kitu teu mikir kitu. Kunaon pikir kumaha? Urang kan boga akal. Urang pasti nama apalin mana anu bener, mana anu salah. Karena setiap hati sanubari manusia itu sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Urang ya masing-masing itu padahal mah nu tukang maling bege padahal nama najor hatana mah padahal mah maling ieu teu meunang dosangan aing kagok ku kabutuh najor hatana mah gitu ngan karena masih kene kadorong ku setan ayeuna geus lah geus maling-maling ge lumayan belah jauh jelema ieu tah kadorong ku setan padahal nah hati sanubari nama perbuatan itu tidak baik mereka juga tahu hatinya mah cuman karena kadorong ku ieu ku itu kemudian iman kana lemah ayeuna kabawalah ku setan. Nah makanya cek Allah apalan takunu takilun gitu urang dipertanyakeun. Nah ketika orang-orang baheula anu dititah iman nya kemudian summa yuqalu lahum idza danau minan nar pas tereh deukeut nya pas tara deket asup kana neraka maka diucapkeun kasih ahli neraka teh tatkala tereh deket kabehan ka neraka kumaha ngadahuna Allah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun hadhihi ieulah neraka jahannam anu aya aranjeun kabeh tu'adun eta tos dijanjian kabeh tos dibejaan kabeh tos diperingatan kabeh nya baheula tos diperingatan ku para rasul ayeuna ku para kiai ku para ustad ulah nurut kana setan nya engke mah bareng asup ka neraka hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun baheula ge geus dibejakeun ulah nurut kana setan lamun nurut kana setan asup ka neraka jahanam tah engke baheula engke urang engkena pas waktu di yaumil kiamah engkena diomongan kitu deui urang hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun mencek orang teh mah keur ieu ku urang diomong teu gadenge pas kitu karek wancik kuare ku urang kanyahoan tahlin kadenge cek aing baheula ulah kitu tah kitu mencek urang teh mah tah ketika urang tos dibejan kitu hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun ieu lah neraka jahanam anu baheula aranjeun tos dibejakeun ay udkhulu ila jahannama bisababi kufrikum fid dunya nah tagas nama arasup aranjeun kabeh ka neraka jahanam kunaon bisa asup ka neraka jahanam kalawan sebab kupurna aranjeun kabeh di dunia nah ieu mah ka jalma-jalma anu kufur nah urang oge mudah-mudahan ulah sampai ku kufur nya artina kufur naon aya teh mengingkari urang diantarana nikmat Allah ulah sampai engke urang bisi cenah nya ngan ari urang mah Islam terus aya imanan mudah-mudahan ulah ngan ieu mah ka jalma anu non muslim alias ka kafir nu teu percaya ka pangeran nu teu percaya ka Allah li annakum kafartum fiha wa abattumul asnam kunaon sebabna karena aranjeun kabeh eta kufur aranjeun kabeh fiha dina dunya keur waktu di dunia aranjeun kufur wa batumul asnam jeung deui aranjeun teh malah nyembah patekong lain nyembah Allah sehingga asup ka neraka jahanam pan urang mah teu nyembah patekong ngan meureun lamun mawa dosa tetep meureunan urang dikumbah heulan di dina neraka ngan mun hayang mah ulah
Wal kufaru yunkirunal kufra wa ta'ata syaitan. Ari jelma-jelma anu kufur eta pada ingkar kabeh kana kakupurana jeung taat ka setan jeung nurut ka setan. Engke mah pas dikitukeun ku Allah atuh pada ingkar, henteu aing mah baheula henteu, aing mah baheula henteu. Wa yaquluna wallahi rabbana ma kunna musyrikina. Nah, pas gitu ngomong ya Allah, demi Allah pangeran kami, henteu kami mah henteu musyrik, henteu musyrik, henteu musyriknya. Ngomongna makaritu. Ngan engke dina ayat selanjutnya al yauma nahtimu insyaallah dina minggu payun mudah-mudahan orang dipanjangkan umur ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simab umum kanggo jamaah sadaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.